Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yajibu. Wajib. Naon saumu syahri Ramadana. Puasa dina bulan Ramadan. Wajibna teh ala kulli muslimin. Kasa kabeh jalma Islam. Mukallafin. Tur anu mukallaf. Tegesna baleg jeung boga akal. Wala yasihu. Sareng henteu sah. Itu saum min haidin. Ti awewe anu nuju haid. Wa nufasaa. Sareng pirang-pirang awewe anu nuju naripas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 43 kantun faslun yajibu saumu Ramadana. Saumu syahri Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yajibu. Wajib. Naon saumu syahri Ramadana. Puasa dina bulan Ramadan.
wajibna teh ala kulli muslimin kasa kabeh jalma Islam mukallafin tur anu mukallaf tegesna baleg jeung boga akal wala yasihhu sareng henteu sah itu saum min haidin ti awewe anu nuju head wa nufasaa sareng pirang-pirang awewe anu nuju naripas. Terus halaman 78 pasal wajib puasa eta panghandapna nya. ayat diwajibkan puasana dina bulan Ramadana kasakur jalma Islamna anu balik boga akalna ngan henteu sah ngalakonan nu nipas jeung nu palangan sabab kitu diwajibkeun manehna kudu ngodoan. Tos bagi kadinya helanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal sabadana kamari nyarioskeun masalah zakat. Salajengna musannif bade nyarioskeun hiji pasal anu dilebetna teh nyarioskeun puasa. Berarti mapainya ti mimiti syahadat, salat, zakat, ta ayeuna bagian puasa. Di dieu nyarioskeun puasa wa ma yuzkaru ma'ahu. Puasa sareng anu bertalian sareng puasa. Muncau majeng butitikna nya. Yajibu saumu syahri Ramadana. Syahri Ramadanin pedah idopat ahkeun eta mah masalah barisnya. Urang marek Ramadana Ramadanin da moal komplain ieu sadibawa nawe gitu. Aya kewajiban dina puasa di bulan Ramadan. Geus pada apalnya di dieu mah bil kitabi was sunnati wal ijma'i wa huwa ma'lumun minad dini bi darurah.
hal anu gampang lamun teu mah jalma Islam ditanya bulan Ramadan wajib puasa teu pasti sarerea ngajawabna wajib. Ya sanajan aya nu puasa aya nu henteu, tapi sanajan nu tara puasa lamun ditanya wajib teu puasa Ramadan pasti jawabanana wajib. Lain teu apal ya. Kasaha wajib teh bisi urang teu wajib puasa engke tahun hareup mun hirup keneh bisa jadi henteu puasa ya pengetahuan baru bisi encan gitu. Wajibna teh ala kulli muslimin mukallafin, wajib puasa ka jalma anu Islam. Urang Islam lain atuh wajib ari kitu mah nya puasana ge eta. Muslimina teh mukallafin anu mukallaf. Ari mukallaf teh eusina dua, hiji baleg, dua boga akal. Kira-kira urang baleg teu? Wah, balegna ge geus kaliwat. Geus mulai kana teu balik balik ya insyaallah ya. Boga akal, urang boga akal? Boga. Cirina boga akal keur lempang jalan aya nu garing jeung nu baseuh nu leueur urang sok milih nu mana? Nu garing. Ngan lamun aya jalan garing jeung leueur urang milih nu leueur pasti eta rada kurang akalna. Atawa lamun dahar deungeun sangu teh aya nu dadakan aya nu geus haseum tuluy milih nu haseum. Oh lebar eta mah nya. Anu dadakan tungguan nepi ka haseum deui nya. Jangke haseum deui lebar deui. Eta teh kudu rada dipertanyakeun. Lamun milih nu goreng teh anu lah ceuk kaumuman oge kitu. Mun dititah milih bala-bala gaaleun jeung bala-bala dadakan, pasti milih nu mana? Milih nu dadakan nya. Ngan lamun milih nu gaaleun eta kabina-bina nya. Kajaba lamun emang resepna teh nu gaaleun nya. Teresep bala-bala dadakan. Sangu ge sangu gaaleun resep, teu resep nu dadakan mah. Eta mah karesep nya. Eta jalma anu Islamna geus baleg bari boga akal anu sampurna eta teh wajib puasa dina bulan Ramadan. Ari urang mah Ramadan teh puasa teh nya. Padahal mah bulan nama Ramadan kawajibanana puasa. Ngang saking geus apal malakat bahwa bulan Ramadan teh wajib puasa, sok disebut we bulan puasa. Bahkan ti dieuna ge ka erednya Rajab, Rewah, puasa. Padahal mah sanes Rewah tapi Sa'ban. Ngan urang ngarti disebut bulan Rewah teh eusina mah Sa'ban, disebut bulan puasa eusina mah Ramadan, disebut bulan Hapit eusina mah Dzulqa'dah. Paura teh apal ya. Disebut bulan haji eusina mah Dzulhijjah, disebut bulan mulud eusina mah Rabiul Awal, disebut silih mulud eusina mah Rabiul Tsani ya, rek Rabiul Akhir pek. Disebut Jumadil Akhir eusina mah Jumadil Akhir nya. Jumadil Akhir cekolot mah nya. Ari lakir teh meureun naon lakir? Akhir meureun nya. Kurang pengetahuan nu ngarorana. Heup ya. Kulantaran puasa teh wajib keur jalma Islam bari Islamna baleg tur boga akal atuh pala yajibu alal kafiril asli. Teu wajib puasa lamun eta jalma teh
kafir asli. Kafir asli berarti aya kafir palsu. Kieu maksudna ya. Maksud kafir asli teh kafir bawaan ti leuletiknya buhan kolotna kafir non muslimnya di urang mah nepi ka balik oge masih keneh kafirnya. Ta eta teu wajib puasa. Urang boga babaturan Kristen diajakan puasa. Heg manehna teh henteu keun we teu kudu dicarekan da keur manehna mah puasa teh teu wajib. Wala ala majnunin atuh mafhumkeun heula lamun teh mah kafirna teu asli. Ari kafir teu asli teh kafir anu pernah ngalaman jadi Islam. Ari keur leutikna mah Islam, bahkan sakola agama pernah mingguan ngan pedah pindah agamana kana kafir, kana non muslim. Tah maka nu kitu mah sanajan geus pindah agama anger aya kewajiban puasa. Aduh ripuhnya anu kitu mah. Wala ala majnunin hiji jalma nu teu wajib puasa teh jalma ka kafir bari kafirna asli. Wala ala majnunin dua jalma nu teu wajib puasa teh nyaeta anu gelo. Berarti mun puasa garelo nya teu wajibnya. Teu wajib puasa jalma nu gelo teh. Tapi gelona anu henteu dihaja nya. Aya kitu gelo anu dihaja. Aya keur saur coel sambalna teh daun kucubung. Nah, beurangna teh rieut nya atawa jeung goreng gadung anu henteu anu langsung nangala dikeuretan teu digoreng henteu melalui proses dilebuan. Dilebuan? Eta lah seueur meureun gadung nya. Lamun gelona teu dihaja-haja maka eta jalma teu wajib puasa. Atau lamun keur liwat ningnya di belah kota mah aya jalma digigir teh jiga gelo anggap we gelonya bulan puasa barang dahar ulah dicarekan dan nu gelo mah teu wajib puasa. Cenah gelona api-api keun we eta mah urusan manehanana. Nu penting mah hukuman secara zahir katingalina ku urang jiga nu gelo da cirina nu gelo teh teu di baju teu di calana ngan di kokolor we atawa di sesempak wungkul di jalan. Kan lamun nu normal mah moal wani nya. Pangna wani ge secara teori eta teh gelo. Bulan puasa barang dahar ngambeng keun tong teuing dicarekan da eta mah nu gelo. Ari nu gelo teu wajib puasa. Berarti lamun bulan puasa mangih nu barang dahar tanya heula gelo teu? Heueuh gelo ulah dicarekan dan nu gelo mah teu wajib puasa. Apal gelo cenah obati cager ari kitu mah atuh. Malam yata'adda bimuzili aklihi bisarobin au ghairihi ngan peda lamun gelona dihaja diusahakeun gelona teh sapertikeun kumaha bisarobin ku cara nginum anu mantak ngagelokeun ngaweurekeun. Loba kan di urang ge inuman nu mantak ngaweurekeun ya. Masing lain minuman keras oge. Cai anggur dililakeun eta teh bisa jadi weureu ya. Urang mah boro-boro anggur dililakeun kakara meuli ge langsung beak. Nu puguh mah kurang lain mantak weureu eta mah ya. Au goirihi atawa lianti sarob, lianti arak, lianti minuman keras,
kunaon we nu mantak weureu nya di antarana di pakampungan mah tadi nu mantak weureu teh kucubung. Aya deui nu mantak weureu salian ti kucubung naon? Gadung, weureu gadung. Weureu oyek nya. Aya weureu naon wae nu mantak ngaweurekeun hek ngahaja-haja apal ieu teh mantak piweureueun kumaha engke we heg weureu wajib puasa. Kumaha pan ari nu weureu meureun barang dahar atawa teu eling maksudna wajib dikodoan. Ari nu gelo asli mah teu wajib ngodoan. Tamantak di dieu fayajibu wa yalzamuhu qada'uhu ba'da ifaqatihi. Wajib nalika manehna geus cager deui ngodoan kana puasa. Tanggal 1 Ramadan manehna gelo ngahaja-haja. Atuh nalika cager tanggal 2 cager kodoan tanggal 2 lain kitu maksudna ada tanggal 2 mah aya kewajiban naon? Puasa. Engke lamun tos sae puasa Ramadan berarti bulan Syawal tanggal 2 tah didinya aya kewajiban ngodoan. Labas deui nepi ka Ramadan hareup. Wala yajibu ala sobiyin. Ngan lamun teh mah budak leutik nu teu puasa na teh budak TK ieu mah teu puasa ya. Teu wajib ngodoan. Da puasana oge henteu wajib. Kunaon budak leutik teu wajib puasa? Sabab can baleg ya. Terkadang mah akalna ge masih keneh pabuis ya. Dibere duit jeung cocokan milih cocokan kan ari budak mah ya. Beda jeung kolot dibere duit jeung cocokan duit ciri geus baleg eta teh boga akal. Tah budak mah teu wajib ngodoan. Illa annahu yu'maru bihi lisab'in kajaba budak nate lamun geus umur 7 tahun bari dititah kunu jadi walina. Ari wali teh nu ngurus bisa ku kolot lamun diurusna ku kolot, bisa ku nini lamun diurusna ku nini, bisa ku uwa lamun diurusna ku uwa, bisa ku saha wae nya ngurus budak mah. Ngan lamun teh manggeus dititah nalika umur 7 tahun in atokohu heg kuateun eta budak teh puasa, kuateun puasa ngan pedah henteu we nya wa yudrobu ala tarkihi li asarin. 7 tahun geus kuateun puasa, 7 tahun geus kuateun ngan teu daekeun puasa ulah waka dikukumaha paling oge dipapatahan. Ngan lamun geus nepi ka 10 tahun can daekeun puasa eta mah wa yudrobu ala tarkihi diteunggel lamun teu puasa teh kualina ulah diteunggel. Jika neunggelan bagong ya neunggel ngadidik cepret atuh bitisna kumaha we nya. Ari zaman ayeuna mah keur leutik karunya titah puasa teh leutik keneh. Puguh lamun teu ditutumanan keur leutik beuki gede teh beuki teu kuat nya. Tungtungna mah beuki berat puasa teh mantap ti umur 7 tahun lalanyahan cenah kuat nepi ka lohor, cenah kuat nepi ka asarnya, kuat nepi ka magrib lulus teh gitu mah nya. Kas salati teu beda we sapertikeun salat oge lalanyahan ti umur 7 tahun. Atuh umur 7 tahun kakara bisa ungkedanana tuturuti nya. Beuki gede bisa jeung babacaanana nya. Dalamun teu diajar ti leuletik mah geus gede mah boro-boro hayang diajar nya.
salat ge salat variasi eta ge mun aya batur Allahu akbar duka babacaan duka henteu rek nanyakeun da gengsi ari geus kolot mah ari henteu salat bisi disangka kafir gitu tungtung nama sosolatan nurutan batur naudzubillah ya. Fa in balagha fi asna'i yaumin wa kana shaiman lazimahu itmamuhu bila qada'in. Budak masalah budaknya can balik budak puasana ngan nepi ka lohor dahar we lohor teh tamaka tas lohor teh aya kawajiban nyampurnakeun puasa ya. Lohor dahar puasa deui nepi ka magrib ulah kieu ada geus batal ieu terus we barang daharnya tah engke aya dina masalah anu keur headnya tos we nya puasa deui maksud puasa teh sengker ulah barang dahar titik. Wala yasihu ayyasaumu min haidin teu sah puasa pikeun jalma anu haid nu kaluar getih haid berarti teu sah puasa. Tanggal 1 Ramadan ieu mah geus tarara haidnya aros keneh tawa tanggal 1 Ramadan geus saur mah ari jam 10 kaluar getih tah maka pikeun eta jalma nu kaluar getih teh aya dua pilihan bisa dibatalkeun dengan sangkaan headnya bisa oge nyengker dengan sangkaan belum tentu head buat teuing jam 10 keluar jam 11 eureun deui teu kaluar deui kan saha nu apalnya. Jadi pikeun anu apik mah ulah waka ngabatalkeun. Mun kaluar getih jam 10 teh tahan we heula nya. Jam 11 ternyata eureun nepi ka magrib maka eta dihitungna puasa sanajan kaluar getih eta belum tentu head. Ari isukna teh kaluar deui tadi kakarasa jam kaluarna isukna kaluar 11 jam berarti jadi 12 jam isukna kaluar deui 12 jam jadi 24 jam berarti anu kaluar darah nu ti heula teh naon head sanajan head puasa anu ti heula diganjar ya. Jadi lamun teh mah aya nu kaluar getih kan ari di urang mah galibna langsung naon langsung dahar mak teu lapar ge ahli nyuhmi lumayan mumpang kur head ya. Nya head nya nyengker hektek nyaan head kaluar deui jobang ge kudu ngodoan sok ngarasa rugi padahal sae nama ulah teuing dahar da aya kemungkinan eta teh sanes head buat teuing getih panyakit nya atawa istihadah teh namina. Cenah arek dahar urang mah tiap kaluar getih mangga wae ngan dina buktina engke ternyata getih nu kaluar teh teu aya 24 jaman maka wajib dikodoan. Wanu pasaa nya kitu deui teu sah puasa pikeun jalma anu keur nipas. Ari nipas teh getih anu kaluar sabada ngalahirkeun. Sabada ngalahirkeun cenah sok kaluar getih. Sanajan ngalahirkeunana teh di sesar cesar dibelek tina beuteungna ya. Naon dilesar. Geus kalamur mah sadenge-denge naon. Pokokna mah aya saran ya dibelek beuteungna sanajan kaluar budakna teh teu tina liang anu biasa tapi ieu mah ti deukeut bujal anger
mun kaluar getih ngaranna getih nipas. Ari getih nipas kan biasana sok rada lila nya. Sanajan pangsa eutikna getih nipas teh sakeceretan, cret sebudak bijil getih ngacer, duka ngecret meureunnya. Beres we sakitu ari ngocor mah langsung beak jerona. Atawa getihna teh saeutik-saeutik bijilna teh. Kan galibna mah nipas teh 40 poe 40 peuting. Aya nu nipas 40 poe 40 peuting. Satara dihitung ya. Bahkan maksimalna kaluar nipas teh 60 poe 60 peuting. Betul nya 2 bulan sabada ngalahirkeun pas dicek ku kapas atawa ku tisu aya warnana nya. Jadi maksud kaluar getih teh henteu berarti ngecelakan nya. Cirina kaluar getih teh nalika dicek ka jero mun baheula mah ku kapas mun ayeuna mah ku tisu masih keneh aya warna darahna mah bisa hideung bakat beureum bisa rada coklat bisa rada koneng nya kumaha we nu penting aya rupa nya aya rupa lain nu herang. Berarti tiap manggih waktu salat teh nya urang teh ku naon ku tisu atawa ku kapas bebeskeun ka jero nya tuluy cabut deui tingali wah aya keneh rupana hideung. Manggih waktu asar bebeskeun deui tingali deui aya keneh warna koneng. Pas magrib bebeskeun deui nya aya kan darah anu semu koneng nya. Anu semu hideung mah komo dina kitab mah bahasana teh bau hangru, bau ham non lain hamperu hangru. Duka kumaha bau hangru teh nya? Beureun eta mah istri nu langkung terangna eta sok diambuan tara. Peda ari kekeungeun mending sok diambuan. Geus apal bau ge colek-colek ambuan tah. Ari getih kitu mah tara ya. Tapi osok ari dicek mah baheula. Sesaatna we. Aya ngagarisnya sesuai liangna beureun. Tapi ngecekna henteu cekap ningali eta nya, tapi kedah ngangge kapas atawa tisu lebetkeun kalebet. Mun masih keneh aya warna darah berarti masih keneh dihitung keluar. Aya darah dihitung keluar ombe. Eureun deui manggih waktu magrib bebaskeun deui ditingali teh masih keneh aya kiruh-kiruh berarti masih dianggapna kaluar. Tah dianggap kaluar getih teh kitu nya sanes berarti ditingali wah nyak celakan keneh sanes kitu nya maksud kaluar darah teh. Da atuh lamun getih dianggap kaluar nyak celakan jiga sadapan mah atuh erep nya pan sadapan ge naon ti isuk-isuk nepi ka burit pinuh lodongnya. Beureun kumaha getih urang munyak celakana jiga sadapan erep dina awak teh. Jadi maksud kaluar getih dina head nipas atawa istihadah mah nalika lamun dicek ka jero dibebeskeun kapas atawa tisu masih keneh aya warna getih eta dianggapna kaluar darah sanes ngecelakan. Cenah ieu mah nepi ka ngecelakan komo eta mah moal kosi diceknya aya meureun nyurucud kaluar jiga sadapan eta mah jelasnya. Tah janten teu sah puasa lamun jalmana teh keur head atawa keur nipas. Naon sababna pangna nu head jeung nipas teu sah puasa? Sabab li anna khurujad dami mud'ifun lil badani. Da ari kaluar getih nalika head atawa nipas teh eta mantak ngalemahkeun kana badan. Laleuleus teu parurun rarungsing teu kaok kasinggung ngadat nya. Leuleus awak teh nya kitu eta teh leuleus mun keur kaluar. Biasa
Karuat berartinya teh hasil riset, hasil pengecekan zaman baheula, lamun jalma keur kaluar darah teh sok leuleus. Maksud leuleus teh lain berarti ngalalempreh jika kapas kahujanan, meureun maksudna nya aya perbedaan jeung keur teu kaluar darah. Mun keur teu kaluar darah mah wah gagahnya ngured babad itu ieu, pas kaluar darah mah rada kurangnya. Nah, jadi kaluar getih teh mantak ngaleuleskeun kana awak, ngalemahkeun nya. Ari lemah mah teh kudu leuleus wae, ngalemahkeun kana awak. Jadi kurang naon kurang berenergi gitu, kurang semangat. Wasauma mudipun lahu aidon, sedengkeun puasa oge ngalemahkeun kana awak. Eta mah karasanya lamun teu puasa mah ka kebon, isuk-isuk teh ka sawah, ka huma. Ari keur puasa mah sare we nepi ka lohornya. Aya tukang sare mah rek keur puasa rek henteu ge sare we nya. Tapi kalau ngan biasana mun bulan puasa mah sok aya perbedaan. Lamun keur teu puasa mah di isuk-isuk nepi ka lohor, ti lohor dilanjut deui di kebon teh nepi ka asar. Ari bulan puasa mah kakara jam 10 ge pan mun panas mah geus eulegegan. Eulegegan teh haus nya. Eureun heula maju deui eureun. Komo lamun teh mah digawena teh lobaan ngobrol patemal-temal kan eta teh mantak haus ngobrol teh nya. Soalna make tanaga. Henteu cenah nu puguh memantak seger da ciduhna pulang anting itung-itung ngongolian. Jadi kaluar darah mantak ngalemahkeun kana badan, puasa oge mantak ngalemahkeun kana badan. Jadi dua nu ngalemahkeun badan teh. Palau umir tabisaumi lajtama'a alaiha mud'ifani, lamun teh mah jalma anu haid jeung nipas diwajibkeun puasa maka awakna bakal leuleus kacida dapat kumpul dua perkara nu mantak ngaleuleskeun. Hiji leuleus pedah kaluar getih, dua leuleus pedah puasa. Wasyari'u nadirun lihib disihati, sedengkeun ari syari teh Allah jeung Rasulna, agama cek urang mah. Sedengkeun ari agama eta teh ningali bahwa urang teh diparentah pikeun ngaraksa kana kasehatan atuh bakal bertentangannya. Lamun jalma nu haid wajib puasa atuh bakal ngaruksa kana kasehatan, sedengkeun agama ngatur marentah ka urang teh pikeun supaya ngajaga kana kasehatan. Atuh jalma anu haid atawa nipas eta teh teu wajib puasa, bahkan lamun puasa oge henteu sah lamun geus jelas haidna, geus jelas nipasna. Ari kakara kaluar mah da can jelas ieu haid jeung lainna. Eta mah masih keneh rek dibatalkeun sok, rek dilanjut puasa oge sok. Da bisa dipastikeun haid teh lamun teh mah kaluar getihna geus 24 jaman atawa sapoe sapeuting. Tapi lamun mimitina ti lohor mah nya, ti lohor nepi ka lohor deui maksadna 24 jam. Ngan peda sanajan anu haid teu sah puasa jeung meunang buka, anger aya pamerdi yajibu alaihi ma al qada'u, nalika haidna geus beres ditungtungan ku adus, nalika nipasna geus beres ditungtungan ku adus, angger aya kawajiban pikeun eta jalma nu haid jeung nipas teh ngodoan kana eta puasa. Urang mah geus biasa kitu teh nya. Duh puasa kamari cenah sabaraha poe? 5 poe. Engke arek bulan haji di tanggal
hiji nepi ka tanggal 3 engke 8 abis jiga seragam puasa jeung batur puasa haji puguh mah keur naon keur ngadoankeun we kitu oge daripada ngodoan henteu puasa haji henteu nya wajib kodoknya ba'dan qita'ihi bahkan wa qoblal ghusli wa huwa bi amrin jadidin ngan ku puasa eta ku puasa kodok teh nya eta teh henteu berarti anu dikodoanana teh jadi dibayar jika hutang kieu nya kan urang lamun teh mah boga hutang 10.000 heg poe isukna teh dibayar 10.000 berarti kan lunasnya lunas tah jadi nu kamari geus eueuhna naonan tah ari dina puasa mah munjal mangahaja-haja komo ngabatalkeun puasa berarti aya kewajiban naon tah kewajiban kodo ngan kewajiban kodo eta lain berarti mayar puasa anu ngahaja dibatalkeun tapi eta mah parentah anu anyar wajib kodok mahnya bahasana kodok soteh aya parentah anyar kudu puasa deui nya ari nu teu puasana mah anger we doraka lamun teh mah ngahaja-haja bari teu aya uzur jiga jalma anu salat waktu salat subuh sare geus aya alarm ge apayan alarmna tuluikeun nya nyaring-nyaring 6:30 maka sanajan dikodoan eta salat subuh anu 6:30 tengah gantian maksudna teh henteu mayar bahwa salat subuh anu wajibna jam 5 kurang jadi kabayar henteu kitu angero itu mah dorakanya ari anu 6:30 mah kawajiban anyar beda jeung mayar hutang ari mayar hutang mah asal dibayar geus lunas nu tadi ari mah henteu lunasnya jadi aya kewajiban anyar jadi dua kewajibanana teh ngan anu pas dina waktuna ditinggalkeun wa huwa bi amrin jadidin cenah bahwa ngodoan mah parentah anu anyar apa dazalika ar-Romli kitu anu didawuhkeun ku Imam Romli bahkan dikiatan ku hadis li annahu sallallahu alaihi wasallam amaro Aisyah radhiyallahu anha bi qada'i shaum secara bahasa Kangjeng Nabi ku anjeun marentah ka Siti Aisyah lamun teh mah aya anu batal puasa atawa henteu puasa dina nalika bulan Ramadan wajib dikodoan titik daya jam 45:35 kakara 6:30 nya itu bisa berat terus sisanya wa yajuzu al-fitru lil musafirin terus benten masalahnya enjing gue ami sajudul henteu ngagantung simpulkeun heula janten kasimpulanana puasa bulan Ramadan teh wajib keur jalma Islam baleg tur boga akal berarti jalma anu gelo eta mah teu wajib puasa lamun gelona henteu jangan lamun dihaja-haja mah anger wajib puasa sehingga lamun teu puasa teh wajib qada oge teu sah puasa pikeun jalma anu haid atawa nifas nya berarti eta mah ulah puasa nya lamun geus jelas haidna geus jelas nifasna ari haid mah bisa teu jelas bisa jelas ngan ari nifas mah langsung jelas nya tas ngalahirkeun kaluar getih berarti eta getih naon getih nifas kantun wa yajuzu al-fitru lil musafirin menang ya ngabatalan atawa buka puasa sugan we orangnya menang musafir perjalanan ka mana perjalananana
ka Batu Karut cenah. Eta mah tadi disebut perjalanannya ari deket kitu mah. Komo ari ka Kubang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawassul abdi tawassul ku pamulukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kawu